Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dina kesempatan ayeuna insyaallah pribados bade nerangkeun saali tentang masalah iman. Mungkin orang sadayana tos pada uninga tentang masalah keimanan, mung di dieu pribados bade nyampaikeun aya sabaraha bagian ayeuna iman teh. Ta menurut sapalih ulama nu namina iman ieu nya termasuk ayeuna iman urang sadayana zaman kapungkur jeung zaman ayeuna. Tah iman ieu ceuk sapalih ulama kabagi kana 3 bagian. Wa'lam annal imana billahi ala salasati aqsamin. Jadi iman ieu kabagi kana 3 bagian. Tah engkeun urang tinggal perhatikeun urang termasuk kana iman anu mana ieu. Tah anu 3 bagian ieu mana anu pertama? Nyaeta anu pertama aya anu disebat iman taklidi. Teras anu kadua aya anu disebat iman tahqiqi. Teras anu katilu aya anu disebat iman istidlali. Nu namina ayeuna iman taklidi naon? Pat taklidiu huwa ayya taqida bi wahdaniyatillahi ta'ala taklidan bi qaulil ulama min ghairi burhanin. Tah nu namina iman taklidi ieu termasuk iman urang sadayana nyaeta iman anu mana urang bisa nauhidkeun ka Allah, bisa iman ka Gusti Allah, bisa percaya ayana Allah teh ku sabab omongan atau cariosan ti para guru-guru urang, ti para ulama kapungkur. Tapi min ghairi burhanin kalawan tanpa dalil. Kos urangnya urang mah pan iman taklidi, nyaho teh ti guru urang, ti kolot urang gitu. Da ku sabab kolot urang iman ka Allah, urang ge ngiluan iman ka Gusti Allah, tapi urang teu neangan dalil gitu. Pokona mah iman we ka Allah teh tanpa urang neangan dalil-dalilna ya Allah teh naon kitu teh diteangan ku urang. Tanu namina iman taklidi kitu urang iman ka Allah tapi tanpa dalil kumaha? Ieu anu paling dipikapaur di zaman ayeuna. Kunaon sababna? Sabab iman taklid ieu urang saukur taklid ka ulama jeung ka kolot urang eta anu babari goncang. Sabab urang teu boga dalil. Jeung urang lolobana urang pasti rada mang iman ka Gusti Allah. Namun ditanya misalkan urang, "Maneh iman teu ka Allah?" Iman. Cirina iman anjeun, dalilna iman anjeun ka Allah kumaha? Da urang mah iman turunan. Cek guru urang da kitu, berarti ieu iman tanpa dalil gitu. Tah mah nu paling dipikapaur ku ulama iman samodel kieu. Sabab loba di zaman ayeuna jelema anu pinah kayakinan, pinah agama ku gara-gara ayeuna duit teu pira gitu. Kadang-kadang duit 100.000, 200.000 daek pinah agama, daek pinah keyakinan. Tak sabab imana iman taklidi, anu mana ieu iman tanpa didasari dalil. Ta anu kadua aya anu disebatna iman anu tahqiqi. Tah ieu mah iman tahqiqi ieu nya seseueurna lungsurna ka para nabi, ka para wali, ka para sholihin. Kunaon sababna? Sabab iman tahqiqi ieu iman anu kapendak langsung gitu. Ya. Samodel para nabi pan dikuatan imanna ku gara-gara dibere mukjizat. Para wali dikuatan keimananna ku gara-gara dipasihan karomah. Para sholihin ayeuna dikiatan imanna yakin ka Allah teh ku sabab dipasihan mauhna. Nya takan lamun iman urang geus termasuk iman tahqiqi
iman nu sabener-benerna nya yakin saklek sabab urang geus ningali kakawasan Allah. Tah ieu jalma sanajan ayeuna ceuk ulama jelema saalam dunya mempengaruhi kana keimananana nya. Urang mah supaya goyah lah keimananana. Tetep moal bisa rubah. Sanajan anu mere nasehatna, anu mere ilmuna teh jalmi anu ngarti, ulama lah gitu. Supaya pindah keyakinan moal bisa ka oyageun sabab manehna meunang keimanan ka Allah ku sabab ayeuna bukti gitu. Tah urang mah berarti can termasuk ka dieu mah karakter termasuk iman taklidinya tahqiqi mah acan. Tah aya nu katilu nyaeta katilu teh iman istidlali. Ari iman istidlali mah nyaeta jelema anu iman ka Gusti Allah tanpa melalui perantara ulama, tanpa melalui perantara kolot, ya misalkan Kristen. Tapi mana teh neangan dalil nya neangan naon? Cek urang mah di pikiran gitu ungap we. Da moal mungkin ieu aya langit, moal mungkin aya bumi lamun eueuh anu nyiptakeun. Moal mungkin aya matahari, moal mungkin aya planet, moal mungkin aya angkasa lamun eueuh nu nyiptakeun. Di pikiran kumaha nepi ka manehna teh yakin bahwa aya zat anu memang ngadamel ieu sakabeh perkara. Nepi ka manehna yakin weh tah nya ku gara-gara ayeuna manehna neangan dalil gitu. Da mungkin ayeuna misalkan aya kursi tanpa anu ngadamel kursi, mungkin aya meja tanpa anu ngadamel meja. Di pikiran ungap we ku manehna teh nepi ka manehna iman ka Gusti Allah tuluy manehna neangan ayeuna ulama, neangan ayeuna saha jalmi Islam pikeun ngalebetkeun anjeunna kana agama Islam. Tah lamun anu katilu ieu mah rada kuat oge gitu. Ngan moal sakuat anu tahqiqi gitu. Sabab eta mah tanpa dalil dan memang tos dibuktikeun ku Allah langsung. Tah anu dipika paur mah nyata iman anu pertama nyata iman taklidi, nyata kos iman urang teh ieu mah. Tapi insyaallah nya sadayana urang selain ayeuna taklid ti kolot urang, selain urang taklid ti guru-guru urang, pasti urang termasuk kana iman istidlali nyaeta iman anu yakin urang boga dalil urang iman ka Gusti Allah. Sabab moal mungkin aya langit, moal mungkin aya bumi, moal mungkin aya hewan, moal mungkin aya manusia lamun eueuh zat anu nyiptakeun nyaeta zat Allah Subhanahu wa taala. Sakitu dina pertemuan ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna tur muga-mugi singka paham ku sadayana. Kirang langkungna nyuhunkeun hapunten, pilih bisi aya kelapatan sok mangga di komen nya, pilih abdi lepat dina nerangkeun. Sakitu anu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.